Iya dunia fana, artinya fana rusak, bener. Tapi lupa rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep. Lebih rusak di batas dunia na. Dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk pageta di leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hate jelema nu resep kana dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lenghan. Padahal mun dibandingkeun jeung almarhum buating senangan di jero kubur. Senangan manehanana di jero kubur sebab salat henteu, puasa henteu, ngazakat henteu. Ngeunaheun kan? Nikmat istirahat. Hari ieu kan sampai teu salat bahaya, teu puasa komo, teu zakat bahaya gede. Tah lamun hayang ngeunaheun istirahat paeh. Nikmat tuh. Ari anu ngarora mah meureun mun ditanya maot teh wajar, moal waka, ulah waka. Ieu mah nu kolot bae. Kira-kira mah haji lamun isuk paeh daek. Geus kolot teu ngarepkeun naon deui. Maksudna naon deui? Masih embung keneh bae. Tanu mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede. Henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah para solihin, para jelema-jelema muqarrabin ditanya kumaha lamun maot isukan, ulah isukan ayeuna. Kunaon eta ku percayana diri bahwa di jero kubur teh senang, nikmat, ngeunaheun. Bahkan waliullah mah loba anu ngadoa ka Allah Gusti. Lah ieu pamaningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa. Urang macan orang pan ngadoa kos kitu. Nya orang mah ya goni agni. Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan. Iya karib tuh. Batur mah paeh teh maot teh diharapkan sebab nikmat. Kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri, aya kesenangan kubur. Di jero kubur teh aya naimul qabri, kesenangan kubur. Ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri. Ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maot siap biasa. Aisi ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur. Kayakinanna ka nu hiji deui teh azabul qabri. Di jero kubur teh aya siksa kubur tah. Ketika manehanana ditanya daek mengaji pae heula. Emang kunaon? Aing mah kadinya yakinna. Sebab naon? Sebab ketika pilpres ilu kampanye kabere duit ku pamarentah, eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteuh. Moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu. Itu emang duit bener eta kos kitu. Geus teu pede. Dagang nyana teh dagang karung pernah dibalikeun deui sa mobil. Kunaon eta dioplos. Eta kan berarti tanda-tandanya nak keyakinanna kana siksa kubur. Ya salat Jumat ge, salat Jumatnya mah dikhawatirkeun ku ulang remburna. Sebab naon? Atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit. Iya banyak berarti kan keyakinan asana ieu mah kanu hiji deui. Masyaallah. Atuh kumaha pagaweanana? Ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri, ulah sakelas di provinsi, ulah sakelas di kabupaten, di kelas desa bae, di kelas desa RT mun ditanya, "Saya kira-kira ka surga apa ka neraka?" Ulah ngomong kos kitu. Lain kitu ieu mah keyakinan. Lah, ulah ngomong kos kitu. Emang kunaon? Lah, ulah teu boga keyakinan. Coba tanya santri, "Sia lamun isuk paeh dia siap."
Ih. Sadrio beritanya siap kun isuk pae siap aing mah. Emang kurang gitu. Aduh deuk naon? Jek kebal ge susah bae aing mah. Lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe, salat unggal poe, puasa osok. Jika awewe aing masuk peureum kotok. Oh. Boga keyakinan mantap. Paeh teh indah. Masya Allah. Mantap. Aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul. Ki Bahlul teh kiai bahkan wali. Geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Maknya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa. Moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh saja. Emang kunaon? Harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan, tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung. Akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan. Dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga, ternyata teu bisa. Dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae. Dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah sakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah sakiana teh teu kahibur. Dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah sakiana teu kahibur aing teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru. Musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe. Coba tuh cak pemajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angga. Ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi. Bahlul teh kan edan nya edanan. Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul. Lamun di lembur mah nya mah edan we kadeuna ku budak leutik di hareureuyah. Budak leutik ngiring-ngiring manehanana. Lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan. Pan hari ieu mah edan asli. Edan asli edan dunia, edan cewek, edan teh ngaranna edan asli. Aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan. Pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan. Itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng gitu. Loh, nya edan lempeng ngomong. Ih, coba ge tanggap. Nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah. Tapi lamun soal dunia, kerajaan, tahta, wanita nyana mah edan beneran, teu hayang. Tapi lamun cerita syariat, cerita agama lempeng nyana mah. Coba orang bawa ka ditu. Ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja. Emang raja kunaon? Matak dinasehatan. Ieu nyana sedihieun.
boga anak harapan nana lalaki prak awewe haju nyana waritnya sedih nggis dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep tekan nasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah Bahlul naon kira-kira na kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kana nasehatan naon hadiahna ta justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing mah ka ditu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing boh siap karena sehat siap coba tapi siap Bahlul lamun siap bisa nganasehatan raja berarti bener sih ya jelema tapi lamun siap tuh bisa nganasehatan raja setengah jelema sih ya tuh kumaha engke bae jakeun hayu-hayu sepira nganasehatan iya ya kiai bararisan nganasehatan kok saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si Bahlul aing ngomong bener bae deui jelema ieu tungtung mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si Bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya Bahlul nu edan naon ka dieu maksudna supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon gitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae ini jalan-jalan sebab urang mah pikiran ka ngaji nyana mah ka Bali manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh neuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak ulah mah masyaallah aja lamun neuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nyana mah lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh neuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan. Nah, itu jatuhan raja ikut gitu, batu coba kan dia edan, bawa kupong gawat. Assalamualaikum, cek Bahlul. Dicek raja, assalamualaikum, bener berarti kan? Edan kan? Waalaikumsalam. Iya Bahlul, mohon cekin nanti. Bahlul edan kan, leuwih ti edan. Naon lu itu edan cak raja-raja keseuri bae baca lu itu edan berarti bolona lima raja bolon sih tuan raja tuan raja bejana cara ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah di Allah hadiah di Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing cenah makana cekna dipeluk bener oge cek bener siap Bahlul cekna teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na oge henteu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng
masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sekolah daek dagangna untung baik kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji Badung kos ieu Masya Allah kuyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah ingetan nya mah makana Tuan Raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkan jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya gitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah iya bilaga nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah bahlul akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae euna bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja coba bere deui aing nasehat daun Tuan Raja coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak Tuan Raja dibawa ku bahlul nasehat terus di kota juga pangkampungan ka perkampungan cek Tuan Raja dibawa ka mana aing bahlul hayu bae cenah hayang dinasehatan ayo brus ka kuburan bahlul sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye Raja Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur balulnya ke gunung Sindur tolol cek balul lain batu gunung di gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat cak Raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatan hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balol kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul iya tuh lain bahlul tuh gaco mah cak Raja puyeng aing jeung sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeleuna mah di kuburan luhurna di jero nama jadi istana para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi
jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katingalina mah kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeleuna mah luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing, iya tuh lain bahlul lain gitu mah, aing mah bahlul sekian aja, atuh aing mah meureunanan meureun narakanya. Atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga kayakinan neraka, duit rakyat ku aing dileg-leg kabeh. Ini mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sial tuh bahlul, masya Allah karim, omongan anak nyelekitkan hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan, nu kuari mah nu edan wawalian. Dah ieu BG KTP na KH, ieu KH nya tukang karung KH, boon teh si budak. Pajar Kiai Haji horenganan karung hejo. Akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja, ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya. Ucapan bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli-ahli Allah mah, tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah, ai ieu jawara nu lain ahli Allah, ai ieu pedagang nu lain ahli Allah. Komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah geus wadanta mah boro-boro surga kata mah jahanam geus aya di jero kuburan. Bener oge ieu, ulah kafir, ulah munafik, ulah musyrik, urang sebagai mukmin tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa. Ceki bahlul ai karasa mah ku sia. Benernya si bahlul ya, ai jelema nama eda tapi horenganan hebat. Geus kuari geus geuyeung geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge. Balik deui ka istana ka ditu. Deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal. Urang liwat ke Jakarta tuh hotel masya Allah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana. Heuh kula masuk bau kipireun kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge moal. Atuh moal teu jahueun kartuna ge teu jahueun meulina sabaraha duit. Janya nama ai ka Jogja bae teh asup ka hotel, lain hotel teh mah kos kitu mah. Anu masya Allah karim. Di bahlul muhara bahlul geus datang ka istana teh. Geus wari istirahat lah, istirahat di bahlul teh. Balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang ki bahlul asup ka gunung, di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema boh loba di luareun guha teh nungguan bahlul ai kaluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab lawan beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang campling keluar ti liang gunung. Nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon garang-garana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid anu mentak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya. Ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu. Ieu wali kajen kumaha ge walingi mah. Masya Allah. Tah
Bahlul teh kos gitu keluar ti liang ki Bahlul ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah idinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si Bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantap sholat wiridan baca Quran eureun maghrib ditoel deh kayak Bahlul keheula sakedeun cek cenah Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat Mantas Isya sudah pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan ya nama Quran isi malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil ayo ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan baja innalladzina deh atau kamari diturunkan jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sih ya datang aku hari tadi jadi imam deh ya ini ngegeter Bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garoreng lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna anu golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh anu golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malu wala antum pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah mangi deui ditonton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ke Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan orang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makam Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu orang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep bus setiap bus asup kaleutik tempat da keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan cengnya emang kenapa ini orang takroni yang ini namun kukulat tadi betot bah Indonesia ada sawah-sawah Indonesia cekulat tuh sarwa oh Indonesia lah ada wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masya Allah awet tegareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulit da putih lain berem lain hidung lain iya karim orang Uzbekistan pohara garelisna iya si iya bung balik barang dek bakal wadek di mejana emang udah bogoh jasa atuh lain si anu bogoh itulah bogoh tante ulah mikiran siapa bogoh kayak itu nah atuh balik sia mantong tapi gelis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang gelis tapi telok ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set
iya ge ngilu atuh ngilu cara urang ditu ja WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang dieu we set di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta. Nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di nagara edan Bahlul cek raja coba saya ngomong deh dengan nasihatnya supaya aing kahibur Gusti ya kieu tuan raja cek ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep lebih rusak di batas dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk page teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia bener oge sia Bahlul ngomong banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan surga batan akhirat surga yani akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan surgana tah kaharti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nyana ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan lamun nurutan kula edan beneran sih siun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia akhirat surga bako yane tetap tetapi hate jelema nu gudag akhirat nu gudag surga etalah leuwih agung jeung leuwih tetap pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ka sorga teh bako sorga teh tetep hate anu resep kana sorga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan sorgana geus teh hayangeun di dunia mah edanan sote jero hatena hayang akhirat jero hatena hayang sorga lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih tina sholih naik ka belah dituna jadi wali lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembogan karomah sia bangunna ieu lain jelema edan sia tanyakeun ka batur edan ngan aing mah lain edan dunia edan Allah nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae ngan sia mah moal karti coba Bahlul tembongkeun coba ku sia naon coba kaistimewaan sia engke bae lamun perang engke bae lamun perang kula milu
kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul, hei perang di medan laga pohara. Kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah. Set. Golepak paeh. Cekel ku ge Bahlul. Paeh sia kuda aing bakal paeh. Geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh. Kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo. Kan kudu naik kuda, naik onta, himar, ieu paeh kudana. Bahlul, ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo. Sia deuk naik naon? Naik kuda. Kuda sia mana? Eta paeh mah deuk dihudang deuk ditumpakanana aja kuda paeh. Kumata sia paeh kumata aing mah hirup. Tapanana lagi lain hiji. Ulah omong. Langsung baralik kabeh siap-siap. Panglima geus ngumumkan segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki, yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Di aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Caka teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener, cinta Allah. Ai raja cinta dunia, edan bener. Geus loba omong cek raja teh. Balik. Ayo. Akhirna didelegeun ke Bahlul. Usap kuda. Udah. Sia hamba Allah, aing hamba Allah, paeh teh ku Allah. Hirup sakedeung atuh sia. Hirup. Udang kuda, plak kuda. Geus we tumpakan sia balik ke mahnya. Kabeh udah teu kaget. Bahlul bisa ngahirupan kuda. Atuh ai kitu mah engke emak urang bapak urang. Lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup ku nya harirup deui. Bahlul bahasa bae. Udah perhatikeun ku gawean si Bahlul balaguanana cenah. Kuda bisa hirup deui. Heran ieu mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah. Papa ku anakna. Bah, selamat alhamdulillah. Ya cekel ya les kuda ya. Ayo bawa ke itu kaleuweung. Emang kunaon kitu? Kubur. Ai abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke. Gegeran. Ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah. Injeuman naon pan ieu mah kuda abah, injeuman hirupna. Teu harti cak anakna. Ye, ieu mah lain kuda abah, kuda Allah. Kamari dibeli jadi nu abah, ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah. Beuh bisa nginjem hirup. Bahlul, Masya Allah. Bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda. Cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda. Aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurang sia ngubur kuda. Aduh aing heran ka Abah sia. Emang kuda paeh bisa ditumpahkan? Emang paeh ti ditu kene. Kudaon eta cek Bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta. Aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong kita nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul teh mah di Baghdad zaman bladieun Tuan Syabdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus
Cimus teh Mama Sobari disebut nate ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh peting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan nya mal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah besi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anak naya dinya saya nggak tahu tuh orang Maca Yasin kan ya tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung Maca Yasin beres Maca Yasin tadi lu balik lalagaan woi ieu lamun ditepakeun sok hirup paras sok hirup ayo tak batak lain letik-letik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepak ieu coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek plek jeung bun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu udang deui je tapi ku cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula zarah ka dinya dipertanyakan harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we tah kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui ka dieu ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna kula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makam geus bagus Mama Sujai lain letik-letik jelema anak nama jara di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adikna Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluaran Mama Syatibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di babawa bae jeung ragajina malah mah mada begitu ngaji pan ditakrir baru takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tara deuleu takriran wari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh qauluhu qaulu teh
komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngajasa Markondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu tah plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari deuk diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfurah Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu masyaallah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna deuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masya Allah eta Buya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu bisa ka aing ieu guru Buya ka aing nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebakna menebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah bagi kolot jadi beuge poho lamnya kunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka di surah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul can anggeus ya bahlul loba kene
Masya Allah. Iya kadang-kadang nurutan Bahlul si Bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aja lemah dahar bae. Nah iya ge sarua nya nama aja lemah dahar bae atuh Bahlul beneran ieu mah. Ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bahlul dipanggil deui ku raja titah nasehatan. Ditanya Bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna. Cek Bahlul cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan keberang jeung peuting ku waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka nu mantak ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum nar aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek Ki Bahlul. Kasalametan keur aranjeun kabeh. Assalamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia, dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah, hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta mah geus hese caritakeunana. Nomor kedua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah resep kana sorgana. Pilih ku tuan raja deuk nomor hiji, deuk nomor dua, deuk nomor tilu akur. Nah nu mantap kiai-kiai peuting hararudang eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi jeung sajabana eta mah jelema geus lain sambarangan. Jak Ki Abdul Karim pan bisa hibar ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hibar. Pernah nyana hibar nurutan si Asnawi set anu ngajepret ragam. Mantak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun. Tah eta mah geus teu caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sabarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali-wali sanga eta mah anu majnun lillah dongengna geus maraklum. Ieu bae tingkatan kedua urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka eta ge geus termasuk. Katilu urang ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep ka sorga. Nah mudah-mudahan orang kabeh anu kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah, supaya orang bisa mawas diri introspeksi. Mun urang nyaritakeun Bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Jang seru lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan Bahlul. Nah ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin jeung kiai-kiai tirumpak sinang haladir sebenarnya. Haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki Bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol pan jeung ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi urang mah kitu. Bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Bener ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, kumaha nyahoeun. Masyaallah Karim ahli Allah. Madaki Hairun abah kula
putra abah kula putra naon kara Kirom putra Ki Heron liwat bae ka lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajen kumaha ge ka ambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu can jero kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai ka ambe tuh sia ge iya mun liwat ka lembur bangun aya jahe di wah ka ambe bahkan SMS aja geus aya digoblok sia mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan lah udah lalu nyaritakeun ahli Allah tergugah hati orang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki Bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa kula lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitabna pohara begitu dibacaan Masya Allah karim iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beteng dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang mangfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh tah capek masyaallah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmu ngajaga kadaharanan komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atuh bagus ieu mah keur carita ahli Allah kan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana amal-amal nu goreng
Allah kahiji kadua nabi katilu nabi Nuh kaopat nabi Hud kalima nabi kagenap nabi Ibrahim katujuh nabi Lut kadalapan nabi Ismail sembilan nabi Ishak sepuluh nabi Yakub sebelas nabi Yusuf dua belas nabi Ayub tilu belas nabi Syuaib opat belas nabi Harun lima belas nabi Musa genap belas nabi tujuh belas nabi Zulkifli delapan belas nabi Daud sembilan belas Sulaiman dua puluh nabi Ilyas dua hiji nabi Yunus dua nabi Zakaria dua tilu nabi Yahya dua opat nabi Isa dua lima nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui nabi dugi gapoe moal aya deui nabi dugi gapoe Allahu illallah Muhammadur Allahumma fiqla wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu